mah ieu teh abi mah sapean teh nyarawe sanes kirang sopan yang menyarte mimiti tutur sareng sampean sareng panangan sadayana nyeri ieu teh awak-awak teh sami teu abdi gina tak ukur mah sok nyarawe ayeuna susu teh pada sok ada mau jamu minum jamu sareat masuk lalanong ka dokter Heru. Dokter Heru teh di mana, Mak? Eta di Jalan Citiis ting ece aya plang di itu namanya Dokter Heru. Tukang namaan tuur, nyeri tuur. Jadi sok damang itu di lalanong ka dokter Heru teh kumaha abdi ge ade sagala nyeri tuur nyeri cangkeng nyeri sirah ayeuna mah damang di mana tuh Jalan Citiis paling manaeun Cipanas di Cipanas mah ce belok ke kiri terus ke Ciberem belok we ka Jalan Cipanas ke tetebi aya Pelang Ageng. Atulah abi minta diantar ka si Jer ka dokter Heru juga me cager. A few moments later. Ha, ning eceuk ti dokter tetes uih deui. Nanaonan dokter teh kalau segala ditanyakeun hepo pisan. Ani kitu. Malah nanyakeun resiko dapur, nanyakeun gula, puguh ya gitu boga. Saha kitu anu teu eutreugna.